Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya informasi deui euy. Jadi kieu cenah euy seorang konten kreator mah nya anu geus didaftarkeun kana geus di kana profesional nya eta naon. Jadi geus diaktifkeun mode profesional. Jadi kieu urang lamun misalkan scroll nya guys. Jadi urang teh kudu boga tujuan cenah. Jadi anu alus mah udah langsung di scroll kitu nya video teh nya. Jadi orang teh aya dinyatakan realnya video lah gitu. Jadi orang teh tinggal nge-hashtagnya. Jadi orang teh mencari naonnya enak teh video teh. Nah arek mencari video ngabodor, nah arek video olahraga atau edukasi ataupun cerita ataupun keindahan alam atau segala macam. Jadi orang teh kudu aya tujuan. Jadi ulah scroll gitu nya. Jadi kalau mau scroll gitu kan anu datang nanti tepuguhnya aya ngabodor. Bahkan aya kontennya beda aja. Jadi eta dampakna buruk ke akun-akun ke urang. Jeung ke urang lagi buruk dampakna teh. Jadi lamun seorang konten gitu jadi lamun naonnya datangna itu ieu urang bakal sebenarnya urang teh aya tujuannya. Scroll teh pasti aya tujuannya. Urang teh kudu boga pasti aya tujuan lah. Jadi istilahna mana urang trek nempoan video anu lucu atau napi video anu bersaing kita anu ku urang ek dibikin berenang sugan aya bahan-bahan kayak ku urang dicokotnya. Jadi gitu nya urangnya can pati iya ya ngobong dina kamera teh can pati lancar tah jadi kieu pokona mah poinna teh kieu intina balikan deui urang ngobrolnya bisnis. Jadi kieu lamun seorang konten kreatornya anu jadi resmi jadi konten kreator. Jadi lamun nyeun apanya? Jadi ulah scroll gitu nya. Jadi orang teh hashtag we arek neangan naon sih gitu video na. Arek neangan naon engke alus ya alus nanti kieu naon alusna. Jadi lamun orang scroll deui bakal datang deui konten teh kayak beda-beda kreator gitu. Jadi misalkan bisi ieu mah misalkan beda teh. Kadang kan handphone teh kalebihanana nya anu nyukana atau anu komentarna atau lebih bagus itu aya katile. Jadi orang teh bakal datang naonnya konten-konten anu beda-beda di beda-beda konten kreator. Nah, jadi lamun orang hashtag jadi orang teh kudu sing pugu tujuan ananya. Jadi lamun kitu mah riet guys. Jadi orang percuma nya Bu. Jadi kahamur-hamur pulsa jeung kahamur-hamur baterai. Jadi orang kudu bijak nama euy nya. Kudu bijak nempoan video teh. Jadi orang teh video teh nempoan video naon sih. Jadi orang kudu ieu soalna enak dampakna buruk. Jadi lamun langsung scroll mah kan konten-konten segala rupa teh datang nya anu ditepika resep ku urang. Anu dipikir resep ku urang itu aya nya. Jadi anu dibenci, kontennya menunjukkan ingin dibenci, kontennya ingin menunjukkan diberikan supaya menjadi orang-orang ketawa dan motivasi itu kan beda-beda. Nah, nya ngerti tuh. Jadi orang teh kudu nge-hashtag gitu nya. Lainnya hashtag lah mencari gitu nya. Ketik pagar cari misalkan komedi, ayeuna urang neangan komedi neangan balap mobil atau neangan apa namanya? Edukasi ataupun non pemandangan alam ataupun tempat-tempat yang indah atau gimana lah. Jadi orang kudu boga tujuan jadi ulah langsung scroll gitu nya. Nya ini karena otak orang nanti bakal pusing gitu. Jadi segala aya nu asup. Jadi bahkan orang ngalah ka naon ieu jelema seperti ieu. Jadi orang kalah kebingung. Jadi orang kudu boga tujuan lah heula nya langsung hashtag. Jadi engkena orangna oh gitu kan. Jadi orang terbantu jadinya. Jadi ulah sangko jadi kan rugi ayeuna beak pulsa teu parugo sementara orang pemikiran orang anggar seperti kitu Jadi orang kudu aya poin keur urang kahamur-hamur nyekrol video batur menghasilkan duit mah kecuali orang kudu boga tujuan itu teh non maksudna mencari dina real teh dina aya pengen di luhur teh dengan video cari video naon anu dicari poe ayeuna sore mencari naon nya kadenya ka bapak-bapak ka ibu-ibu ka budak-budak
anu terutama anggot ka budaknya kade ieu nya ai maneh Gus konten cenah teu puguh ngacapruk ka itu ka dieu da can bae da urang mah kumaha nya dah konten asal jadi we urang mah da maksudna lain berarti menunjukkan punya tujuan atau keinginannya iseng we jadi orang mau ikut-ikutan gitu itulah soknya pokok nama jadi kio poin nama lamun urang arek muka HP muka video sok mencari hashtag gitu mencari video naon ayeuna dicari teh nah arek ngabodor amun kitu ka sagala mah datang aya jadi karena otak teh goreng ngaruh aya nu kana aya nu goyang aya nu wah segala lah kan capruk aya nu ti konten ti urang aya ti luar negeri bahkan ti mana kan capruk paham teu nya gitu ya video asa panjang-panjang teuing nya teu peula tuh nya sakitu informasi asa kalau panjang-panjang ting da percuma ngomong mah pokoknya intina kitu we nya insyaallah keun ge abi lamun aya informasi deui ku abi di mejaan deui lah nya berkaitan dengan carana hidup sukses di konten kreator kumaha ge pasti dibahas deui cara ngupload reel anu bener teh kumaha sih hashtag kumaha sih cara orang supaya lebih semangat itu seperti kumaha sih kayaknya video selanjutnya akan insya Allah akan dicari jadi inti nama nu kieu we namanya aiku zaman ayeuna mah mendingan enak teh buburu di dunia nyata sing balalenar sing cara sukses tunjukkan bahwa orang teh punya kelebihan lah tunjukkan bahwa orang teh kadaek tunjukkan bahwa orang teh punya jadi konten mah jadi konten kreator teh konten kreator teh ten teh urangnya tor teh kumaha urang gitu jadi kreatif teh jadi orang teh punya menunjukkan halus mah kieu jadi orang teh bisa kan punya keunikan atau kekreatifan tunjukkeun tah jadi orang teh sebenarnya kudu konten teh anu bermanfaatnya jadi sangkan batul teh oh gitu kan seperti itu tapi karena itu bisa menyata naon ekonnya segitu pokoknya soknya ka para konten kreator sing saramangat jadi ulah dijadikan beban ulah jadikan beban bingung iya ulah ditenyo masalah video atau komena sukumaha ulah ditenyo kadinya lah begitu mah gampang tinggal dipromosikan hayang loba nu ngomen hayang loba nu nyukam gampang geus we atuh intina mah kieu we urang teh nya urang teh boga video atau teh urang teh boga HP tapi urang teh hayang menunjukkan urang teh bisa ngirim video seperti gitu cik reaksina masyarakat arek kumaha gitu tak kitu we kumaha cenah mun diledek alus diledek dihina mah alus dina konten kreator mah keun ya antep batur sina darebat wah sina bingung wah nyebut ka urang ge loba Gus cenah maneh ngonten kos nu gelo karom cenah padulikeun nah antep urang mah happy we atoh urang mah sumpahna ge soalna nonkeun we sina ngomen udah rebat urang mah fokus we nyin video gitu alus guguh jadi pan kudu kuat seorang konten kreator mah diledek dikritik kan kudu kuat dan mungkin atuh enak ngirim video orang seperti kieu alus cek batur kan henteu jadi kebencian kesayangan itu pasti ayahnya enak cek orang alus cek belum tentu cek batur alus pasti ayah jadi ibarat peuting aya beurang aya hujan aya lodo aya hujan bareng bahkan aya jangan lodo nah bersangkutan dengan itu sama seperti gitulah teu jauh beda lah alam bahasa obrolan jadi ayeuna orang ngobrol kieu asa bener cek urang cek batur mah asa mah aya jadi kehidupan jelema mah penuh dengan godaan dan ujian dan apa ya malapetaka lah istilah namanya seperti gitu asal loba teuing video teh